Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturan di tanam kuring, neng tita ting tulang tumbil tungtung bujur, teh tanam di abinya, terus sebelik tiga rut mah, terus pada terangan, nyan abi teh irungna pangsapat mah, panginten sareng panggelisna janda terbuhun teh abdi, buhun gitu marananya. Ulah bosen-bosen ngupingkeun karya-karya gelo sim kuring. Omat tangukeun lagu ieu dugi ka akhir upami teu ngadaguan dugi ka akhir bakal kadeuhong geura ieu. Aya maor bodas spesi ngacapluk deui di dieu. Jadi beuteung jadi baguda tiris. Mapai jalan Cianjur ajuk juga hiji lembur, panggil jeung tukang bajigur, saamprok jeung tukang bubur, penyambungnya nu nyampak tukang tauco jeung tukang gado-gado, ketinggalan tukang baso nu ngaso di warung dodo, asal loba opieun tadi kerkopnya. Datang tukang asongan, rokok tisu jeung minuman, ditambah tukang gorengan, bala-bala gehu pisang. Sugan teh ieu tempat jika keur aya nu hajat, rame pisan nu jualan, rame pisan nu daragang, alabatan kerkop. Tuh ka sawah dianggalna teu kapikir bisa dina, hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh eusi, kapaksa ngajual HP sisi eueuh nu malire tagih HP nu inung euy wayahna we berenang ngajual HP geus atuh ngajual naon deui nya, irung geus bisa dijual da sapat tuh beak huntu karuh ning geus mesa sabaraha siki huntu laun-laun ngajual naon nya kubakat aya hayang gorengan geusin pikeun ka ngajual irung jeung huntu nepi ayeuna rek ngajual HP inung deudeuh hirup teh kieu wae kitu iraha batur siga urang urang siga batur gitu malam minggu oge ngalumuk we di imahnya kalah siga elap. Lajeng Kang datang ka hiji toko arek manggihan si engko nu katelah tukang bako jangan jualan boboko halah si eta sartu niat rek ngajual HP keur meuli goreng tempe teu kuat hayang siomay nepikeun ka kuring hoke kitu merenya. Aya payu ku payuna ngan ditawar 5.000 da HP eueuh kesingan ditambah eueuh baterai sugan teh bakal laku leuwih ti harga sakitu nya kapaksa disatuju daripada ngegel huntu da sawuntuan teu ka sawang dianggalna teu kapikir bisa dina, hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh eusi, kapaksa ngajual HP nu eueuh casing jeung baterai aduh nu bebeakan teu ka sawang dianggalna teu kapikir kita lihat hayang jajan hayang ngopi tapi dompet eueuh eusi, kapaksa ngajual HP nu eueuh casing jeung baterai bari ding HP inung prihatin hirup wah.